non teh namanya teh yang lagi mesek pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Urang Lembur. Nah, baraya ya, saya itu sekarang masih berada di Kampung Mareme, Desa Cikaung Adeng, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan hari ini kita lihat-lihat yang lagi masak apa tuh namanya, kiripik. Nah, ini dia di sini tempatnya ya. Jadi saya itu udah beberapa hari di sini menginap, sahabat ya. Nah, ini dia, kita lihat dulu yang lagi masak keripik. Yang lagi apa tuh? Non teh namanya teh yang lagi mesek pisang. Nah, ini dia. Teh pisang naon lo teh? Cau nangka. Yang dikiripik asin. Oh, kenapa ya tadi bungkusan panangan lo? Kena getah. Nah, ini dia pisangnya, sahabat. Oh, biasanya masuk sore teh, Mak? Wah, seueur. Langkung 50 kilo di aning tokot barere saunang kacukapas. Langkung 50 kilo. Langkung. Ieu teh tinikah teh nambe 3 hari. Teu ngiripik teh. Ngiripik terus kuatana sakitu nama. Di yang kenana sok usaha, Mak. Ka bumi darongkap anu 2 kilo, anu 5 kilo, anu 3 kilo, anu Pesan kiripik teh. Oh. Kabarung kan nyimpen anu 2000 sakantong. Oh. Abi ge beca eta anu meser anu 1 kilo, anu setengah. Mama sok kana beca. Beca 40 sakilo. Opak beca teh. Oh. Nah, tuh proses nanya. Itu kenapa dijemur gitu loh itu? Biar kering. Enggak Biar- hitam. Nah, Biar gak hitam. ayo dapat yang ujung ngiripik. Di pangkar mang. Tripod gaya kitu eta lo. Gerah saha. Teu kadeng ya mang. Ah. Kabibe eta. Biar malah menuju orang ngalah iya si bubun teh. Anu ya teh. Mandi betaheun kieu saungnya ya. Aduh, ya Allah, tinggal itu. Sahabatnya. Penting. Kapal dituna ka mana itu teh, Mak? Udah Malang. Oh, ka handapna ka sawah. Daya lembur. Tadi mana orang ningali nuju ngagorengnya namanya? Nah, orang lihat yang lagi ngagoreng ya, sahabatnya. Oh, mana sih teh aya geuning? Oh, iya tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lihat proses membungkus dan menggoreng itu. Nah, ini dia. Tuh. Aduh, masalah. Iya teh kiripikna teh kiripik caunya teh. Kiripik cau. Iya teh, kok aya perbedaan teh antara kiripik pisang naon teh ngaran teh cau nangka jeung pisang cau kapas. Cau kapas mah kacidarnya enak. Oh, kacida enakna. Tapi kunaon atuh make cau nangka gitu teh? Agan enak wae gitu kan pedah kacida renyahna enakna. Enakna gitu, aya lebihna gitu merenya. Da beda Din, hargana ge. oh beda hargana. Sabaraha eta cau kapas teh? Kami cau kapas mah beda hargana abi teh meserna ari pangaos misalna mah sami wae. Oh. Ari cau nangka mah Cau nangka mah renyah sih renyah tapi teu ngepros pisan. oh Cau gitu. kapas mah mani ngepros pisan. Ngepros pisan cenah sahabat. Lamun di istri mah eta teh Anu gemoy meureun jeung nu begang. ada gitu nya. Si Ari nu gemoy. Nama anu
gemoy mah meureun ngepros gitu. Ngeprosnya. Aduh. Tuh, nah itu hasilnya teh. Coba yang tinggalikan ke dia teh. Ka sahabat orang lembur orang tinggalikan. Coba ninggalkan teh kapal dia teh. Ya. Oh, sahabatnya. Ampun. Tapi itu hamur karena minyak teh yuk. Hamur pugu teh baeuna teh minyakna teh keur mahal geuning. Da minyakna ge minyak kemasan tuh da nganggona. Oh. Sok saep sabaraha kilo teh tina lamun upami 10 kilo cau minyakna saep sabaraha kilo teh? Pami cau kapas mah 4 lah 4. Coba teh tinggalikeun ka dieu teh. Upami cau nangka mah paling ge 3 kilo. Oh, cau nangka mah paling 3 kilo. Nya pami cau kapas mah 4 kiloan. Tina 10 kilo teh, 10 kilo cau. Nya da mah eta hamur cau kapas mah. Ini ditu cau na ge di si alo. Oh, di ditu. Tuh, tah ieu na tuh cau itu na tuh. Nah. Itu mah di bungkusan alit-alit gini kan kayak kemanakan itu mah? Ke warungan itu mah 2.000 sakantong gitu. Oh. Sakantong kieu 2.000. Coba sakantong kieu teh 2.000 cenanya. Tah ieu. Kulin. Atau na gamping gitu. Bisa cenah ge aya si alo. 7 he tangannya Cauna eta cau nangka keneh teh. Cau nangka. Yuh, aturan di mata kitu pager kitu mangga. Oke, kita lihat-lihat dulu sahabat ya untuk ke sebelah sini ya. Di sini untuk rumah warganya cukup lumayan padat sahabat ya. Jalan juga sudah bagus di sini tuh. Mantap ya. Masih ada yang lagi bangun rumah. Ibu. Aduh, jalan aman nih saya ibunya kah dia mah. Tuh. Aduh. Pada tahun. Getol, Kang. Panasnya, aduh. Dia hanya tiis, jangan kulkas aja ada. Ya kapal dia nak. Kapal itu ada jalannya. Teh, ada kapal dia ayah lembur ya teh. Kapal hanap. Saya. Oh, sawah jeung walungan. Aya walungan naon eta kapalnya teh? Cida Malang. Oh, aduh, ada ya nuju naraon ya, Dek, ya. Dawegan cenah. Lan? Cidawegan. Oh, Cidawegan. Aduh, ampun, mani betaheun di kieu nya. Kemarin mah saya teh aya di handap itu sahabatnya tadi ditutup kemarin mah. Sekarang mah di dieuna pinggir jalan pisan ieu mah ya. Duh, ieu naon ieu teh? Angkrek ieu teh. Wah angkrek tuh ampun diki.
Dikiekeun ternyata tuh sahabatnya prosesnya teh tuh digantung-gantung kieu angkrek mah. Dan kalau itu mohon atas kapal itu mah. Oh iya garduhna nya ya doh mana ya betakeun pisan ya garduhna loh Robi. Oh pos kamling ya teh sanes garduhnya. Oh tinggal cuaca panas sahabatnya darah ramal ya karyatan ampun. Balas kubutuh banyak orang teh. Naon eta? Semen. Oh lem hebal. Ya teh bade ngademal warung naonna? Warung ieu. Oh. Tahun pisannya. Lah nongkrong di dieu. Aduh udah jam 4 gini nya teh tapi panas kieu nya. Jam 4 jam berapa ieu teh? Ari di dia teh hese cai Kang di dia. Pisan di dia tadinya. Kamu menuju musim halodo kieu mah pentenya. Halodo nuhun kemarau. Oh, Kang tuh ampun, kayak gitu, Kang. Tuh. Aduh, iya basna Kang tuh. Masang hebal Kang itu ya? Nah, iya hebalna dah. Waduh, iya teh ukuran Kak 5x5 hebal natanya. 2 hari. Mana ieu sedek yuk? Ini geus beres. Sakieu mah beres 2 hari mah atunya. Tuh, ya mah pemain cadug sadayana cenah tuh sahabat, 2 hari udah sampai begini bangunan. Tapi kan nyebut beres untuk dicalikan. Oh, itu jalikannya. Benar. 2 hari sudah begini bentuknya. Luar biasa bas-bas di sini ya sahabat tuh. Pokoknya mah. Jadi tidak memandang panas, pokoknya marek panas rek hujan ya terus kerjanya Kangnya. Bakat kebutuh ya kita lihat dulu kabelah dituna tuh. Nah, ieu teh di dia aya Akang anu nuju micenan taneuh. Oh, ya Akang kaduhna. Oh, disaurkeun ka dinya Kangnya. Ieu jadi datarnya. Nya manfaatkeun di wae tuh sahabatnya. Aduh, taneuhna ge di dieu mah eta ngahiji jeung eta nya Kang. Sareng cadas. Tuh. Sahabatnya tah. Batuna menyatu dengan tanahnya menyatu dengan batu cadas. Tuh. Kita lanjut lagi sahabat ya. Oh ini airnya tah. Usum halodo mah hese pisan cai di dinya Kang. Akutan. Tuh menang akutan airnya cenah di sini mah. Oke guys, ini cuacanya waduh panasnya pokoknya mah tarik pisan. Oke, mungkin videonya saya akhiri sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.